tung lilana gobrok ulah jaipongan ah tibu jangan jeung perawan nepi ka geus rayaan ari jodoh tetepakeun tapi sok hibut bae kau salah saheuti babari pisan mun deuli tengah peuting sepi jempling di jujurung titah balik ka mana indung bapa geus teu boga nya atuh kudu kumaha rumah tangga jeung manehna sakieu geus anak loba manehna eling tengah peuting jemplang jempling di jujurung titah balik ka mana indung bapa geus teu boga rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana tipu jangan jeung perawan pika geus rayaan ari jodoh tetepakeun tapi sok hibur bae salah saheuti babari tengah peuting sepi jempling di jujurung titah balik ka mana indung bapa geus teu boga nya atuh kudu kumaha rumah tangga jeung kacepot sakieu geus anak loba kang cepot eling sepi jempling di jujurung titah balik ka mana indung bapa geus teu boga naon bet kadat kitu amuk-amukan kitu baku kang kurang awak amukan kalakuan da sia mati baheula teu robah-robah nya kunaon dari akang amuk-amukan di zaman Abah Asep almarhum
gitu. Tapi ka ayeuna dalang ajang. Anger we sia mah kitu dianggerekeun. Angerkeun kumaha ya Kang? Dianggerekeun naon si teh? Plak ka dieu batu aya terus najepit ka tukang. Untung ku aing teh dikadek geus sia mah. Aduh. Juga amuk-amukan gitu kunaon cenah. Da teu rumasa si laing salah. Saha tukang kenangna ieu saha ieu? Kolai. Kolai. Si Kolai. Ieu. Kolai. Pikir euy. Urang dieu teh seniman wungkul. Pemerhati seni. Nya. Makaning urang mah karek genolol. Giri sinar medal mah. Geus loba nu nabeul. Cik montong ngerakeun atuh. Ngerakeun lain. Debatur ge da lain apaleun dalang, lain ka si ieu teh. Ojek. Tukang ojek si ieu teh. Maksakeun dalang uyuh. Ngan payu. Ada Kang kumaha naon masalahna ya teh tuh? Ieu teu ngarti sia. Henteu atuh jeung ngabak-amekan. Apa ieu naon ieu leungeun ieu? Oh, leungeun nangis naon? Ieu peureup. Ah. Urip Akang mah. Kitu sia mah kemang beureum buah buleud hirup teh. Naon tak? Nah, ari si dawala di kenangan. Ai Akang. Ai dewek dikeplos-keplos. Nah, ada perasaan mah. Sarua dewek boga hate olay. Dikenangannya layunya. Cak-acakan sia grup teh. Pilih kasih hirup teh. Lain ada Akang kumaha. Beda dewek jelema teu gablek. Akang Si dawala jelema beunghar. Disogok ku si dawala loba duit jadi bos. Sarua boga hate nya ge jelema teu gablek rek teh hargaan ku si laing. Metek ge. Ai Akang kumaha bi maksudna tuh? Dabina teuing meni. Akang kae sarua ngeng. Ieu nagara geus awut-awutan da panayagan milu awut-awutan. Pan bi Akang ngeng. Cik atuh seniman mah milu jejeg geus teh. Upeurih mah urang teh keur kusut, keur krisis. Ku penyakit, ku naon seniman mah cing lalempeng si teh hirup teh. Duluh Ai jak merang kunaon cenah lain. Tadi gede ngemprangnya. Naon? Tadi ngemprang tadi ge. Siga negara urang ge yeuy. Ampun aing aduh. Sia mah pipilueun, milu riweuh. Aya beca bieu ka tukang. Naon coet aya rujakeunana deui. Teh lamun dina hiburan mah eta teh bagong ngalera anjing ngidul. Tukang kenangna eta teh ngenangan dangdut, koplo, sinena lagu Salendro. Tukang nakol etana teh kana madenda. Tukang sulingna we silung. Ngeunaheun da Kang? Ngeunaheun. Dalangna we ngimpi. Heeh. Tukang son we edan. Mecak kecing balik kita jadi seniman teh bebeurih mah urang teh. Geus nyarahueun. Sok cing apik diajar. Kuduna kumaha ya Kang kuduna. Kuduna kieu kuduna mah nya ieu. Kuduna teh euy seni mah ulah awut-awutan sing ulah diturutan awut-awutan nu luhur mah. Contohna kumaha contohan? Nu korupsi nu bangsat nu naon nu ulungah elengeh ditewak geuningan ayeuna. Ulah diturutan nu garelo mah. Keun bae da boga akhirat masing-masing keun antep da tanggung jawabeun mun mata kitu ge kege diobag. Karasaeun ku gerongna. Tah si goblok teh. Euleuh aing mah lah. Tapi kasangsara masyarakat teh tadi paraokan wae duit rakyat teh. Aing mah lah. Pajeg aing kudu mayar motor, mobil. Tempo geus di luhur diparaokan. Euleuh aing mah. Lain ka pejabat, ka oknum aing mah. Wajar we aing ngomong gitu. Sok da aing mah kai, sok aing tewak sok. Nyeun deui we aing mah. Sok mungkin deui. Leuh cu da aing. Aing kumaha contohan atuh? Pajejeut ku deuleuan, harengheng ku dedengean. Di ditu bencana, ti dieu korupsi. Nu ti dieu demo. Nu ieu ditewak. Nu ieu kacerek. Leuh ieu nagara. Matak ayeuna mengpengkeur ngarona aing deuk beupeujeuh ka sila lain. Akang mah jadi RT. Ayeuna dewek jadi RT saeutikna nyekel hukum. Akang ayeuna. Sok hukum teh euy pake nu ecreug. Nya. Ulah hari kaluhur seukeut aya kahandap mintul. Tempo kanu beunghar dikurangan. Hukuman teh. Supremasi hukum bisa dibeli ku duit dijual belikeun ulah euy. Hancur negara teh silaka mun kitu teh.
Aya nu maok senaon eta nu maok hayam ulu ditunggulan nu maok motor diduruk jeung motorna nepi ka geheng jeung jelemana diduruk nah hari nu maok miliaran ulu ngahelenge hare-hare dek dibawa ka mana ieu negara dibawa ka mana ieu Tata akan segitu. da kudu adil hirup mah model seniman si lain da adil bieu ka dewek Segala. batur di kenangan ari aing dikeplos-keplos teh Oh, dikeploskeun. bina-bina teuing sok tuturkeun dewek contohna misalna lamun deuk seniman yeuh nya yeuh lamun deuk ngalagu yeuh Rapi. pangkatan heula tah contohna saya tukang mangkatan teh Kang Oman Kang Oman damang Kang Oman ulah hayang nyanung Kang Oman mah nya tor cager tor ada bejana nong tot bool sing bedol Ya. syukur tor so lagu naon bete awet rajet Awet daksak. mimitina teh ku Kang Oman grasok ku Kang Oman pangkatan tah engke geus ku Kang Oman tuturkeun ku kenang geus ku kenang tuluy tuturkeun sok kitu we grasok sok make sinen ulah-ulah kieu ieu mah sinen lagu naon teh salendro si itu lagu eta nakol madenda maneh barang tuluy lagu eta wayang dompret sok contohkan maneh nakola teu balik olay tuluy Kang Oman ayeuna sok nakolna ka mana karep tuluy sulingna ka mana we niupna ku masia geus sok ka mana we niupna sok Mengeus nu gelok. Sok deuk geunah kumaha. Tak kitu euy. Urang ge di dieu meureunna urang sok sanajan barejeng dewek pangkat RT. Ameh ngeunah nagara teh. Ya. Urang tinu leutik heula we di lembur urang. Amankeun, bereskeun, geus beres res temres meureun di lembur kaituna ge geunah. Sok geura urang beberes model seni di beberes gara sok Kang Oman nu bener ayeuna mah sok prung sok tukang gong sok jeung manehna dewek teu jeipong geus teu kahitung lilana jeung parawan nepi ka geus reayana tuh pan dikenangan Bisa gitu namanya. tah gitu euy politik teh katipu Bisaannya. iraha dewek dikenangan sok di zaman Abah anger we ka aing mah jahil eueuh deui sia mah kudu ditipu Bisaan aduh sok tuluykeun ka nya aing